Hei Besti, kalau dengan kewarasanmu kamu tidak dihargai, kamu tidak dilirik, cobalah kamu dengan kegilaan kamu rada eubleu saeutik cenah kamu pasti cenah bakal dilirik cenah. Tapi nu aya oge, malahan mawing teu teh insaf, ulah kikituan cenah doraka cenah kitu majarkeun teh heueuh, ceuk aing teh doraka belah manana heueuh, barang aing kikieuan abret-abretan. Naon doraka, na da teu nempakan salaki batur atuh heueuh. Nebelok baju aing, anu ringsek awak aing, heeh, ceuk urang mah kitu nya. Nah naon sih da urang mah hirup mah da sederhana lah, yang penting mah bahagia we heueuh, tanpa merugikan orang lain kitu nya. Da teu nginjem baju ka maneh, teu nginjem modal eta ka maneh, kok bisa komen kayak gitu ya. Abangnya heueuh, menurut netizen mah rada pahit gitu, rada pedas. Seuleung deterjen heueuh, aya ajang sabun mun nyang nyeseuh baju eta nu ledok kos kitu, tuh tingali kakak Guyang.